tepat ka dokter spesialis kulit jeung duraring. Teuing kunaon, teuing aya naon nararaneh jaman edan ku araraneh. Budak awewe gelis umur satepak sore-sore ngantri di dokter kandungan. Teuing kunaon, teuing aya naon nararaneh jaman edan ku araraneh. Cek beja dijurig eta budak lalaki teh kasogot parabot bati ulin penting. Cek beja dijurig eta budak awewe teh bare pada haran bati ulin penting. Nu mata barudak ulah osok ulin penting sabab penting loba jurig nyiliwuri. Belesek, tuluy dikekesek, malah jarang nu ngaplek digegel virus. Budak lalaki kasep umur satepak ka dokter spesialis kulit jeung duraring. Teuing kunaon, teuing aya naon nararaneh jaman edan ku araraneh. Budak awewe gelis umur satepak sore-sore ngantri di dokter kandungan. Teuing kunaon, teuing aya naon nararaneh jaman edan ku araraneh. Cek beja dijurig eta budak lalaki teh kasogot parabot bati ulin penting. Cek beja dijurig eta budak awewe teh bare pada haran bati ulin penting. Nu mata barudak ulah osok ulin penting sabab penting loba jurig nyiliwuri. Bisiti belesek, tuluy dikekesek, malah jarang nu ngaplek digegel virus. Zaman susah silaka ulah disiar.
buntut beki lila eta nomor beki pabaliun riweuh tah dina otak hayang gera-gera beunghar kaedanan ku jumlah hadiah besar disangkana main judi bisa beunghar nu puguh mah balangsak nepi ka modal jalma jaman kiwari hirup nangimpi sok ngahontal nu puguh moal ka tepi sagala rupa hayang ngadadak jadi mumul capek halal haram teu paduli bahaya guys. Omong kosong main judi bisa beunghar loba bukti harta beak lengkang sasar mun geus nyanduk sirah jangar asa bencar zaman susah cilaka ulah disiar ulah jamoman jalma jaman kiwari hirup nangimpi sok ngahontal nu puguh moal ka tepi sagala rupa hayang ngadadak jadi mumul capek we haram ge bae lah cilaka lu hayang manen kudu melang hayang nepi kudu indir ulah nyaring bari perem rek kumaha jadina lamun manusia tatar Sunda salilana ukur hayang dihuapan naon jadina hayang manen kudu melang hayang nepi kudu indir ulah nyaring bari perem rek kumaha jadina lamun manusia tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak parahiyangan bro di juru parahiyangan bro di panto ngalayah di tengah imah nyademah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara aya sagala aya nyampak sagala nyampak beunghar lain carita daek kari daekna kumaha jadina lamun manusia di tatar Sunda salilana ukur hayang dihuapan naon jadina hayang manen kudu melang hayang nepi kudu indir ulah nyaring bari perem rek kumaha jadina lamun manusia tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak
lompat segala nyampak benghar lain carita daek kari daek ikhlas mah nu berat ke jadi hampang ku syukurnya gitu deui nu hese jadi gampang sing percaya lu ulah sok luh lah siga jalma teu iman manusia pangsang sarana nu ngarasa kurang wae najan hirup sarwa ayah lubak libuk harta banda omat ulah kajongjonan harta lamun salah mawa jadi pang beberat hisab dina yaumal kiamat manusia nu pang beungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan baca mun bisa kitu pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika deudeuh pasti lain alasan kerluh lah sugih lain alasan kertangga nasib mau ukur lalakon maju mundur kuma urang nasib mau ukur lalakon hayu syukur ulah kufur lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baca nah itu syukur teh lain dina kaayaan keur bagja wae tapi dina kaayaan sagala kakurangan oge keukeuh urang kudu syukur urang kudu bagja kudu ngarasa bagja lamun urang hirup bisa syukur nikmat salawasna lu manusia nu pang beungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika deudeuh miskin lain alasan kerluh lah sugih lain alasan kertangga nasib mau ukur lalakon maju mundur kuma urang nasib mau ukur lalakon hayu syukur ulah kufur lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baca pan geuning loba lur jelema teh lamun dibere gering sapoe meni aral tapi dibere sehat belas-belas tahun tarasu dibere sangsara sakedeuk aral dibere beunghar welas-welas tahun tarasu ayo di ayeuna mah urang syukur salawasna dina kaayaan kumaha
zaman baheula cenah loba rezekina. Beda jeung ayeuna. Lur boga anak loba mun zaman ayeuna tamtu loba masalahna. Hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal, hirup mahal maot mahal matak aral. Ya kudu dikumaha deui kudu sabar we jeung tawakal. Da geus kieu zaman urang tarekahan we sabisa-bisanya. Lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Gitu kan. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Lamun nitenan zamana boga anak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Ah gitu. Budak urang titipan nu maha suci, ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal malindusna kana diri masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna rancitakeun keluarga berencana. Insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna. Ya kitu teh Lur. Lain teu meunang boga budak rea, tapi panda geuning kieu zamana berat. Omat Lur. Lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Pantanggung jawab urang. Lamun nitenan zamana boga budak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Sugan we senang. Budak urang titipan nu maha suci, ngarawatna umat kudu hati-hati. Lamun gagal malindusna kana diri masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna rancitakeun keluarga berencana. Insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna. Insyaallah ari ikhtiar mah kewajiban. Sugan we atuh hasilna ge karasa ku urangnya. Dua belah dua. Palang siang bener teh ngancik sorangan. Sok rajen ka memelang
teangan mikiran diri pribadi di mana jeung reka mana cenah hirup kudu urip waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih palang siang bener teh ngancek sorangan senang di mana ayana tingtring di kotek tak di teangan lain deui lamun diri tacan wani nalukeun tujuh nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya karang tangtungan angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting samemeh sariat layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang